Sampurasun wargi Sunda sadayana. Ayeuna abdi sareng Prof Moriyama di Jepang. Ieu Prof Moriyama bade nyampaikan pesan ka urang sadayana. Mangga Prof. Sampurasun. Ya kanggo wargi di Tatar Sunda, mugi-mugi teu hilap saha anjeun upami bahasa leungit identitas Sunda ya leungit sanes. Mugi-mugi bahasa Sunda di kaanggo ieu mah aset budaya. Jadi ulah isinya Prof. Isi. Nah, ulah leungit. Leungit. Nah, di upamina abdi di Jepang, budaya Jepang oge kedah dipertahankan. Sami wae eta budaya naon bae. Teu aya nu rendah, teu aya nu Tinggi. luhur.